Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ajwaji wa kiram wa ila hadratil khususon Nabi Allah Idris alaihi salam Maryam bin Malakan wa ila hadratil khususon Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddas sirruh wa ila hadratil khususon Salim bin Samir Romi wa ila hadratil khususon Syekh Nawawi bin Martanara Banten wa ila hadratil khususon Syekh Khalil Bangkalan Madura wa ila hadratil khususon hadratil Syekh Kiai Sumasyari wa khususan Kiai Haji Ahmad Baqi khususan Haji radhiyallahu anhum wa qarallahu dunubahum muslim wa qurrahim bil barakatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Faidatun. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun ari ieu teh hiji kauntungan. Alhamdulillahi ari lapad alhamdulillah minal azkari eta setengahna tina pirang-pirang zikir. Alati ari anu yajibu anu wajib zikruha non zikruha nyebatna itu zikir marotan kalawan sakali fil umuri dina saumur. Wajib. Tapi moal aya jiga nanya anu saumur hirupna teh maca alhamdulillah pisan mah. Itu wajib nama sakali teh saumur hirup. Ari lain budak orok mah nu mawatna gitu. Wajib jen maca alhamdulillah sekali. Wa nadzamaha sareng tos nganadomkeun baduhum sawarehna pirang-pirang ulama bikoli kalawan cariosan sawareh ulama zikrus samanin ari nyebut 8 perkara kul bihukmil fardin kedah nyarita anjen kul kudu nyarita anjen bihukmi fardin karena hukum fardu marotan kalawan sakali fil umuri dina saumur hirup tabham mangka kudu ngarti anjen ardi kana persembahan kaula helatun kahiji lapad la ilaha illallah 8 zikir wajib dah, wajib seumur hidup sekali gitu. Ulah nepik ahda sekali mah manyanya jalma nu hirup teu pernah maca la ilaha illallah nyai wati anu budak keneh mawat barang gitu orok. Hailatun ngejil lapad la ilaha hamdalatun jeung kadua lapad alhamdulillah wa basmalatun jeung katilu lapad bismillah. Tasbihun kaopat lapad subhanallah wa takbiru jeung kalima lapad Allahu akbar. Kazakanya kitu deui haqala tu lapad la haula wala quwata illa billah haqala. Kasabaraha teh? Kalima Allahu akbar kadalika kanyang deui lapad kagenepna lapad la haula wala quwata illa billah. Tasliyatun katujuh maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaza etanya kitu deui assalamu ari kadalapana maca salam buzda bi rosyadi maka menang anjen kalawan bener.
Sholawat jeung salam dua disalikeunnya, sholawat salam. Aya 8 kalimat dzikir anu mistik seumur hidup sakali. Eta seumur hidupna sakali. Wajib. Ya, saya nama orang lah sering hafal sekali mun kuat mah. Kuat mah moalnya. Ayeuna sabaraha reng hafal kereng. Sekali sareng hafal. Tarik nafas 8 dikir teh aya haladir teh. Ari ku dohir mah moal kaudag lamun ku rasa mah jeung pikiran kaudag. Begitu narik nafas langsung rasa teh main, pikiran main. Karena 8 kalimah eta. Asal apal heula nu 8 we. Mana nu 8 teh? La ilaha illallah, alhamdulillah, bismillah, ya. Terus tasbih, subhanallah. Terus Allahu Akbar, kalimat, kagenep la haula, katujuh maca sholawat, terus kasalapan maca salam, sholat salam, kadalapan gitu. Apa geuna eta naon-naon anu 8 langsung pikiran orang teh inget. Pikiran macana iku eta mah mau kaudag. Eta mah loba nu halanganana lah, loba dosa kan. Keur ngobrol geura moal bisa zikir keur ngobrol. Eta ku pikiran, aya zikir teh kan inget. Inget langsung pikiran gancang pikiran mah hayang ka Ciranyang ge ayeuna geus nepi ka Ciranyang ketika ngobrol Ciranyang gitu. Sono hayang pangejeng ka Bogor langsung nepi gitu. Pikiran gancang pikiran mah matak digunakeun kana jalan anu hade eta pikiran. Makana saur Kangjeng Rasul tafakur saja leuwih hade tibatan ibadah 60 tahun cenah. Pikiran begitu gancang. Yana ibadah awak 60 tahun. Wah nanaonan dibandingkeun jeung tafakur. Berat tafakur nu mana? Tafakur teh mikir. Teh mikir nu mana nu jadi ibadah luar biasa teh gitu. Aya ilmu na. Aya 5 kasebutkeun tafakur saur Imam Nawawi. Saur Syekh Nawawi aya 5 gitu. Dari nasaul ibadah sana teh. Dan udah 8 eta teh kudu dijadikeun lazimah. Dijadikeun pokok. Eta udah 8 eta. Naon udah 8 teh? La ilaha illallah, alhamdulillah, bismillah, tasbih, Allahu Akbar, la haula, sholawat, ge salam. Eta ada 8. Wa qauluhu sareng ari cariosanana nazam ala dawami lapad ala dawami ay bilahadin tegesna kalawan teu aya batesna walang kitoi sareng henteu aya putusna wala nihayatin sareng henteu aya tungtungna wa qauluhu sareng ari cariosan kinadim summa sholatuhu qala tas nyarios al imamul Qushairi Imam Qushairi rahima muga maparinan rahmathu ka Imam Qushairi sallallahu Gusti Allah bitafsiri dina nafsiranana qauli dawan Allah taala innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi sanyanyana Gusti Allah wa malaikat sareng malaikat Allah yusholluna ala nabi eta maparin rahmat ka Kangjeng Nabi. Aroda ngarepkeun Gusti Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu hal nama suci Allah ayakuna kana yen aya lil ummati eta pikeun umat inda rasuliha di rasulna itu umat ya dohe dematin ari pananganana hidmah yukapiuhum anu ngabandingan rasul ka umat alaya kana eta hidmah minasyafaati tina syafaat biadihi kalawan tangan nikmatin nikmat
Pa'amarahum maka marentah Gusti Allah kaumat bisolati kana maca sholawat alaihi ka Kangjeng Rasul. Sore Imam Husyairi nya dina nafsiran orang innaloha wal malaikatahu daning istilah soayanya dina ayat Al-Qur'an eta. Jadi eta sholawatnya pada hakikatnya mah keur urang cenah gitu. Emang pemimpin nama maca sholawat ka Kangjeng Nabi gitu pada rahmat salam ka Kangjeng Nabi pada hakikatnya mah keur diri urang supaya menang syafaat, supaya menang pitulung anu gaduh syafaat mah Gusti Allah, anu gaduh syafaat. Ini ayat kursi ayatnya. Tetapi enak ku ayana urang maca sholawat jadi lamun terdaftar teh mah ka Rasulullah dipaparinan kewenangan keur nulungan urang. Gitu. Misalkan saya sawe norek ditulungan terus si anu tulungan katanya. Ya meureunnan memeh sasaha teh pasti anu apal heula anu dikenal heula, anu deukeut heula gitu. Sekalian kieu lah. Sakeun urang ngadoa ganya. Sering tah terjadi doa dina waktu tawasul, dina waktu hadiah ngadoa. Pas dina ngadoa eta sing dihasilkan pamaksudan si anu. Lamun teu ditulis jadinya pasti anu disebutan teh anu deukeut we, lantaran deukeut menang akrab kenal. Anu disebutan teh nya ayeuna kenal bari jeung jauh. Anta deket maksud deket lain deket awakna deket sok sering komunikasi gitu. Kadang-kadang kasupun umum eta mah teu khusus gitu. Makanya jeung ahli doa teh kudu deket urang teh. Sumakafa mangkari ngabandinganana Gusti Allah subhanahu hana masuci Allah anhu ti Kangjeng Rasul ala lisani halna netepan kana cariosanana Kangjeng Rasul alaihi muga tetep ka Kangjeng Rasul salatu rahmat wasal musang kasalamatan biqaulihi kalawan dawan Kangjeng Nabi man saning jalma shola anu sholawat maca sholawat jalma alaya kakaula surga Kangjeng maratan sabalik wahidatan sabalik sholat muga maparin rahmat salo Gusti Allah alaihi kajalma biha kalawan sakali sholawat asaro kana 10 marotin 10 kali rahmat sakali maca sholawat ka Kangjeng Rasul maka ku Allah dipaparina 10 rahmat. Naon artina rahmat teh kanyaah gitu. Mata anu dijadikeun ku urang diburu teh kudu nama eta rahmat Allah, magfirah Allah, karidoanana. Tilu heula udah ganteng. Ngaji sing ngajadikeun datang rahmat Allah. Naon nu pasti datang rahmat? Lantaran naon? Salametna jalma engkin di akhirat teh ku ayana kanyaah Allah, ku ayana rahmat Allah. Dari ladang ibadah orang ngopi manangan tong boron nebus kana surganya. Nilai-nilai ibadah orang mah keur di dunia ge teuh nanaonan ngomong ke di akhirat. Mata tanpa ayana rahmat Allah maka jalma cilaka. Eta mata udagan orang seperti ngaos seperti kieu teh lain hayang nanon hayang dipikanya ku Allah. Aya geus dipikanya mah meureunnan atuh hayang nanon moal ayeuna dipikanya mah makana ayana ngaos tawasul ayana nu sajana itu lah intina mah hayang dipikanya lah gitu. Kunaon we jalan-jalan mah ku ngawarokan anu diparentahna gitu. Urang ge meureunnan lamun jaka jalma nya lamun nu ngawarok ka urang sok nyaahnya nu ngarti ka urang nya Allah leuwih ngarti Allah leuwih nya Allah leuwih paham. Jadi maca sholawat sakali
maka Allah bakal maparinan rahmat 10 kali. Wa fi hadza isyaratun jeung dia hadis isyaratun eta isyarah ila anal abda kana sanyanya si abdi layak stagna eta tara ngalap cukup ya si abdi anil ziyadatin tinimbang tina tambah-tambah minallahi ti Gusti Allah pi waktin dina hiji waktu minal auqati tina pirang-pirang waktu idlarut bata karena anta aya martabat paukorut batin dina saluhurun martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqad itaja sareng nyata mikabutuh Kangjeng Nabi ila ziyadatin shalawatin karena nambah-nambah tina pirang-pirang rahmat Allah Gusti Allah alaika si abdi. Jadi dina hiji keterangan ti Kangjeng Rasul yen jalma teh la yastagna eta ngalap cukup cenah. Dina eta perkara tina naon deui nya anu dina diudagan teh sanesna naon? Anu jadi udagan tambah-tambah teh nyata hayang dan nambah-nambah dipikanya ku Gusti Allah eta. Dina sagala rupa perkara dina aktivitas orang sapope orang itu hayang ditambah kanyaah ti Gusti Allah. Ari geus nyaah da pan geus lamun dipikanya ku Gusti Allah moal dihesekeun pamaksudan teh. Lamun sakira-kira urang di ngewa kana aturan Allah, teresep kana aturan Allah, cek Allah teh jig cenah mun kaluar ti dunya teh angan dunya deui. Teu ngagogumoh. Tenarima karena ketentuan ti Gusti pedah kahayang terlaksana nepi ka kesal nepi ka aral nepi ka kitu padahal eta merupakan takdir ti Gusti Allah pamere ti Gusti Allah maka cek Gusti Allah teh cenah haji ge geus tenarima mah rek ka mana maneh gitu kan cicing di alam dunia ayeuna cicing di bumi cek pada bos di Indonesia bisa pindah ka Garut nya aing asana lihat ku aturan pemerintah rek pindah ka Garut keluar di Indonesia. Aduh. Ampun. Bisa pindah-pindah, ayeuna pindah ti dunya rek pindah ka mana? Elin ka alam kubur. Mung cenah mawat oge deh. Cicing di dunya aral wae. Naon araheunana lamun teh urang model kitu nya. Ada nu aral wae mah ngareungeun urang nu ngareungeuna gitu. Ka jalma nu sok aral wae da teu ngeunaheun tah. Ngan untung we Gusti Allah maha nyaahnya maha berehan bager lamun urang mah ya jalma dibere ku diberena anger we misalkan ngeluh diketrok digana teh sia teh yang naon atuh kitu dibere geus dibere umur geus untung eta bisa ngicap geus untung bisa ayeuna ngopi bisa gerak bisa ngareungeun bisa teh geus untung tapi kan ngeluh we ayo gitu kan untung we Gusti Allah mah nya maha berehan maha bager. Mereka lamun mah sagala laksana cenah rek iraha diajar sabarna gitu. Apakah ku ngeluh eta bisa ujug-ujug hasil? Bisa ujug-ujug robah? Teu moal. Ngadan karuksak-ruksak hate jeung pikiran mata teh kudu ngeluh. Teu aneh. Naon nu terjadi? Ya meureun sebagian hirup urang kudu kitu. Rek hadena rek gorengna kumaha? Nu penting urang berusaha ngajalankeun sahadena gitu, sahade-hadena. Adapun masalah salah dia kan bae nu penting ulang aja kan salah. Jadi entong ngarasa hate urang tong ngarasa leutik hate ku ayana loba salah. Hate urang ulah ngarasa leutik hate ku ayana teu hasil pamaksudan. Leutik hate ku ayana eueuh nu ngaharge ulah. Justru para ulama ahli sufi mah atoh lamun dipikang mah ku jalma. Naon atohna? Jadi hati terus ka Gusti Pak. Cok lamun urang loba kasusah loba kabingung loba ka loba munajat ka Gusti teh teh. Loba mental anu tarina tara tahajud jadi osok tahajud. Tarina tara wiridan jadi gedar wiridan. Hasil le pamaksudan. Eueun. Gitu. Nah, gitu. Mata cek Gusti teh. Maneh mah cenah eling ka kuring teh susah. Dina waktu susah eling, dina waktu senang poho. Mata telat disusahkeun da supaya eling teh apa ku Gusti teh.
Urang susahkeun we cenah meureunnan lantaran supaya eling. Eta pada di arep-arep ka Gusti mah eling na eta. Dibere ieu supaya eling, dibere itu supaya eling. Ari urang elingna ka Gusti teh dina waktu susah. Matak bakal telat susah we hirupna teh. Ame eling pan tujuanna. Ari keur senang mah poho. Wa fi daliyatil busyiri. Sarang tas diterangkeun dina kitab Daliyah karangan Imam Busyiri rahimah muga maparinan rahmatuh ka Imam Busyiri sallallahu Gusti Allah. Wa tajawwad taqwa sareng kedah bebekelan anjeun wa tajawwad jeung kudu bebekelan anjeun ataqwa kalawan takwa pailam tastati maka lamun teu kawasa anjeun kana takwa pamina sholati maka tina maca sholawat ala nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana sholata karena saya maca sholawat namanya jalma sholat anu sholawat ya jalma maca sholawat jalma alai ka Kangjeng Nabi dahiratun eta sisimpenan lam tanfadu anu henteu aya naon teh euy nu teu aya batian naon lain batin ber anu henteu beak nu teu saep nya teh jadi saur Imam Busyiri kudu boga bebekelan eta sadayana jalmi nya urang bakal maot urang kudu boga cengcelengan cenah kitu kudu boga bekal keur engke hirup di alam ke ya minimal atuh bekal urang teh naon kumaca sholawat tah lamun urang maca sholawat rajin maca sholawat ana sholata man sholat alaih dahiratun la tanfadu eta nya jalma maca sholawat eta eukeurna keur sisimpenan di akhirat anu moal saep-saep eta cengcelengan duit di dunia jatah misalkan kieu asep cengcelengan boga pamaksudan nya keur kawin pas hiji mangsa teu boga bensin wah cokot deui gitu nyimpen deui cokot deui kitu kan kadang-kadang duit mah tapi cengcelengan sholawat mah gitu sholawat maca sholawat teh mode dina buku nulis sholawat satungtung eta sholawat tulisan urang aya kene maka terus eureun Allah mapareun rahmat ngan kadewe eta tulisan urangna nah, jadi pindah kana wadah sampah itu kudu urus teh eta jadi ku aya maca sholawat urang eta bebekalan atau sisimpenan keun di akhirat ya. Wa qala Abu Lais sareng parantos ngadawuh Imam Abu Lais Asamarqandi urang kampung Samarqandi idza aradta di mana-mana karep anjeun ataripa kana yen nganyahokeun anjeun ana sholata kana sanyanyana maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdulu eta leuwih utama min syairil ibadati tinimbang sasasana pirang-pirang ibadah pangdur maka kudu ningali anjeun kauluhu kana dawuhan Gusti Allah taala innallaha wal malaikatahu yusholluna ala nabi sanyanyana Gusti Allah sareng malaikatna Allah yusholluna ala nabi eta maca sholawat eta paring rahmat kabeh ala nabi ka Kangjeng Nabi Pamarallahu maka marentah sa Allah Gusti Allah taala halamal Allah ibadahu kana pirang-pirang abdina Allah ibadahu kana pirang-pirang abdina Allah bisyairil ibadati kalawan sakakarina pirang-pirang ibadah washola sareng maca sholawat washola alih sareng maca sholawat ke Kangjeng Nabi binafsi kalawan zat Allah awalan dina payuna heulana sare Imam Abu Lais nya Asamarqandi lamun urang maca sholawat antari pak
nganyahokeun anjeun kana sanjana ge salawat Kangjeng Nabi eta afdalu min syairil ibadati. Pangutama-utamana dina pirang-pirang ibadah. Sajena gitu. Saya sakakarina sasesana pirang-pirang ibadah. Nah, salawat makanya kalimat itu salawat itu non luar biasa dunya jeung eusina mah tambah kana salawat. Gitu. Lamun teh mah ditimbang gitu. Kautamaanna salawat jeung beratna alam dunya. Maka agung kene salawat. Dunia mah bakal hancur. Tapi maca salawat maka utamaan salawat mau hancur. Baca tadi dia latang padu. Mangurangan mau hancur. Tapi dunia mah bakal hancur. Tapi sok hese mata lamun urang keur rieut-rieut keur linglung ibaratnya kudu ngawirid naon ya urang aya pamaksud salawat teh. Gitu. Rek datang kajengan ka guru jauh gitu keje urang kudu ngawirid atau bingung-bingung sholawat teh ngagugan Kangjeng Rasul. Ngomong bari jeung urang geus apal didikan guru rasa urang dina sholawat teh kudu kumaha. Ketika maca sholawat. Jadi ketika urang maca sholawat teh lain lisan hungkul ngagor orang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, rasana oge digunakeun, pikiranna digunakeun. Dina raraga ngagungkeun Kangjeng Rasul, ngagungkeun Kangjeng Nabi. Nah itu minta salawat. Jadi eusi-eusi na salawat dedenya setiap langkah orang, setiap paripola orang ya dianggap. Lain berarti lisan kudu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lain eta mah keterbatasan. Mun urang keur ngobrol mah bisa ngucapkeun Allahumma sholli ala Muhammad kan. Tapi urusan hate mah dina raraga menerima yen eta kagungan Allah, ya teh kagungan Rasulullah. Jadi ngagungkeun ka Kangjeng Rasul. Dina raraga ngagungkeun ka Kangjeng Rasul itu termasuk maca sholawat. Matak diajar ngahirupkeun hate. Ulah terpengaruh kekayaan. Jika nolajo film, sok asep lajo film drakor. Terlena ku eta film padahal nyaho ye teh bohong. Model kitu berarti katipu tah. Jadinya eta model kitu. Lajo film juri da make jeung sieun. Ongko nyaho ieu teh film. Keur syuting teh loba batur eta teh nya loba kru gitu tapi kunaon make sieun. Gitu. Makanya kudu apa aslinya mah teh sieun gitu. Berarti hati urang kabawa kapangaruhan ku eta cerita. Tah makana dina eta sholawat lagi urang kabawa kapangaruhan ku eta sholawat insyaallah. Aya rasa ngagungkeun ka Kangjeng Rasul. Jadi ini dina sholawat apa utama dina pirang-pirang ibadah kautamaan. Salat ge teu sah teu baca sholawat mah. Eta dina salat kana rukun kauli, rukun ucapan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama barak ala sayyidina Ibrahim. Etanya ta eta itu maca sholawat. Dijadikeun rukun ucapan eta sholawat dina salat. Maka ngucapkeun sholawat teh kudu kareungeut. Kecuali urang rukun ucapan dina salat teh aya 5. Kahiji takbiratul ihram, kadua maca surat Fatihah, katilu maca tahiyat akhir, kaopat maca sholawat dina tahiyat akhir, kalima maca salam. Maka itu kudu kareungeut. Gitu. Kadang ku urang tapi ulah tarik-tarik teh bisa ngaganggu kana sajen itu rukun ucapan. Teu sah salatna ge teh maca sholawat. Wa amarul malaikata sareng marentah Gusti Allah al malaikata ka malaikat bi sholati kana maca sholawat alaika Kangjeng Nabi. Suma amarul mu'minina tuluy marentah Gusti Allah ka pirang-pirang jalma mukmin bi anyu sallu alaih kalawan jen maca sholawat jalma mukmin ka Kangjeng Nabi. Diparentah Gusti Allah maca sholawat ka Kangjeng Nabi dina harti mapareun rahmat. Malaikat maca sholawat ka Kangjeng Nabi dina harti nyuhunkeun rahmat.
supaya Kanjeng Nabi dirahmatan. Urang maca salawat ka Kanjeng Nabi dina harti urang mah butuh rahmat gitu. Maka jalma lamun anu hayang dipika nyaah ku Allah pasti eta jalma seueur maca salawatna. Lamun jalma seueur maca salawatna berarti jalma hayang dipikanya ku Gusti Allah. Wapil hadisi sareng dina keterangan dina hadis Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah putra Sayyidina Umar bin As, putra Umar bin As. Radhiya muga mikarido sallallahu anhuma ka Abdullah sareng ka Sayyidina Umar. Mauqupan na hadis mauquf. Man sholat man saning jalma sholat anu maca sholat ya jalma ala Nabi sallallahu alaihi wasallam pakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahidan kana sakali maca sholawat sallallahu maka ngarahmatan sallallahu salaika eta jalma wa malaikatau sareng para malaikat biha kalawan sakali sholatan sabena kana 70 rahmat sholatan rahmatnya. Sakali maca sholawat ya, maka dipaparinan 70 rahmat sekali. Malaikat ngadoa ka Gusti Allah minta sangkan urang dipikanya ku Allah. Urang maca sholawat sakali. Wahada sareng aya hadis hukmu eta hukumna ya hadis ar-rafu eta hadis marfu itlata mazala lil ijtihadi karena teu aya ruang lil ijtihadi pikeun ngaijtihad pihi dina hadis. Wala hadisu sareng ari pirang-pirang hadis waridun eta hadis sawarna anu aya pipat di salate eta keutamaan maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kasiratun eta seueur jidan pisan loba pisan cenah hadis-hadis nerangkeun kautamaan sholawat. Aparatu maka mencilkeun kaula bitalipi kana hiji angkitan cokotan. Waman aroda sareng sanding jalma anu karep ya jalma istipaaha kana nyampurnakeun sholawat fa'alaihi maka mesti kata jalma bituhpatil ihyari kalawan ningali na kitab tuhpatul ahyar. Jadi lamun tamah yang rek memperdalam keutamaan sholawat ngaji kitab tuhpatul ahyar pipadilati sholawatnya dinamartelakeun keutamaan maca salat ala Nabi ka Kanjeng Nabi al-Muhtari anu dipilih. Bisi engke urang hayang apal jero-jerona sholawat kautamaan maca salat jadi ge ngajing kitab neangan kitabna ka toko kitab sorogan kajengan males jiga nanti mending ngareungeulkeun katanya li Imam Radsai karangan Imam Radsai rahimahu muga ngarahmatan ka Imam Rasul sallallahu Gusti Allah qalu ari cariosanana kinadim ala imam kana lapad ala imamim rasuli ay afdalihim tegasna anu pang afdalna rasul wa akramihim sareng pang mulyana rasul wa asrofihim sareng pang mulyana para rasul wa hadzal amarun sarang Arya kaluhu nyata perkara maktuun anu dinas naon eta teh dipastikan bihi naon eta perkara jadi Abdulim pangjang Rasul pangjang Nabi Muhammad pangutama-utamana Rasul pangutama Nabi makanya jaya gelar denganan Sayyidul Mursalin jadi pamimpina Rasul Sayyidul Anbiya pamimpina Nabi Sayyidul Mahlukati pamimpina sakabeh makhluk kurang kudu syukuran ka Gusti Allah dijadikan umat akhir zamannya muga we urang mah
sing dicatat selaku umat nabinya sok sanajan paneuri geukeun bae lah gitu. Ulang orang aku umat Kangjeng Nabi aing ke Kangjeng Nabi teu ka aku. Orang mana maneh? Orang Calincing. RT sabar RT 4 ditanya ke RT nah ada ngaran ieu cenah. Teu ngeunah paingan cenah. Teu meunang we bantuan da geuning teu ka aku ku pamarentah teh. Nah berarti urang teu ngawaro berarti mata kitu ge. Gitu. Teu ngawaro berarti lamun ngawaro mah meureunana gitu. Ditanyain KTP ditanyain ka kanteu gerak. Gitu. Ai bantuan hayang. Gitu. Bahasa ge nya. Ai bantuan hayang di pamarentah teh ai kerja bakti mu. Keun cenah anu kerja bakti teh naon? Anu merenang bantuan unggul. Gitu. Allahu Akbar aya eta nu kareta nya. Nabiyuna asraful bil itbaqi wallahu alam bisawab.